Beja geus nyebar sumaur ka nagri Astinapuri. Yen Pandawa waraluya teu tulus nemahan pati, teu tigebrus kana wurang pitapak patih Sangkuni. Pada harandeueul pikir nyaeta para Kurawa jeung Sangkuni anu dengki tatapi lolobana mah pada barungah ati. Di lulugu nu kacida beungah galih nyaeta Arya Widura, lantaran anjeunna yakin yen Pandawa teu paralaya, Widura ti bumi lungsur rek ngadeuheus ka Sang Aji, Mahaprabu Destarata, kasondong Sri Narpati. Eungkeur pada ngadeuheus Bisma jeung Sardornawiku. Harita sami keur linggih. Sarawuh para Kurawa nu kakara pisan sumping milih tina sayembara be pasemon ngungun. Taya nu berag sahiji. Samawon Suyudana mah bangun nu keur sumpek galih. Arya Widura gek lenggih di gedengeun Maha Aji. Sang Ratu tungkul ngaharuk. Suyudana kitu deui karna sumiak raraina pok lahir Maha Aji. Gentara papanegatan lah puguh nyaeta Adi. Cukan sajeroning bingung campur kabungah karisi ari anu matak bungah dumah kakang meunang warti Pandawa nu disangka geus pada nemahan pati. Saenyana masih hirup serta jeung pinanggih mukti teu jadi minantu raja. Drupada nu pilih tanding gagah jeung lega bawahan anu matak bingung pikir. Lain bingung neak giruk tatapi ngerasa risih sok sieun salah tekadna boga pikir dinyanyeri sababna geus bukti pisan saenggeusna meunang balai. Geuning anggur teu mangpruk teu daekeun balik deui tanda maralag hatena nyangka pang meunang balai ku pangdorojang urang samaruk di arah pati. Padahal tea pisan kitu. Teu aya niat saeutik maksud rek ngarogahala ayeuna ngan bati risih. Kumaha lamun marag ngan boa urang moal mahi. Pangrasa ati seueungeunna kabina-bina sabab ka pancalan nagri loba anu baris nulug lantaran Drupada Aji rangkikik kulawargana anu jumeneng Narpati kakresna deui nya kitu. Nu diduaraka nagri sarua kapenah misan. Nu matak ngarasa miris kitu oge lamun nya Pandawa rek malas pati. Cik ayeuna kumaha atuh supaya salamet diri sarta salamet nagara. Urang teh kudu carincing nada pirempag sadaya ama Bisma maharesep. Karna Sangkuni pon kitu ulah rek dingding kelir kudu ngabijilan hojah mempeung kumpul parawargi. Bisma nu jadi sasepuh hemeng sajeroning galih. Geus lila pok sasauran sadawuhan Putra Aji. Ku ama kahartos pisan nanging ama henteu wani. Ngandelkeun hojah ti payun margi kersa Putra Aji mundut timbangan sadaya upami anu mimiti ama heula nu nyarita mata kagok nu pandeuri. Wireh ama kolot umur bok bilih salaharti nyangkan yen pamanggih ama parantos utami sayagi nu ngora teu wani kedah jadi maksud moal hasil. Saena anu ti payun Suyudana mangga perih pariksa timbanganna upami sapuk jeung galih karempag ku sadaya ama oge
saja ngiring. Sang Destara pok nyaur, Suyudana anaking, gening kitu saur eyang. Cing Ujang gerawawarti kumaha timbangan Ujang, sangkan repeh serta rapi. Suyudana pok miunjung, Nun Rama Sri Narpati, emutan putra dalem mah akalna teu aya deui, sangkan henteu nyorangan bahya. Urang ulah elah pelit, geusan ngarubuhkeun musuh, ulah dilawan ku jurit. Margi yaktos sadawuhan Pandawa gagah pinilih. Kawuwuh ngahiji pisan sareng Sang Drupada Aji. Kadak wargina na ti ibu sadaya Raja Sarakti. Saupma digatbah tinangtos matak balai anggur mah urang akal lan ku tipu daya nu langkap lantik.